Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dina dan kieu sing barisna dongeng anu judulna Si Kabayan Marah. Mugia janten panglipur kalbu pangbebrahmana. Si Kabayan jeung mitohana rebun-rebun keneh geus nabok sisi walungan. Teu lila burudur rahayat sejena daratang. Maksudna rek marap di eta walungan dumeh bakal kasempingan tamu agung di daya. Pedah cokokolot desa kasedep tamu teh nyaeta lauk walungan. Tah, poe ieu para tamu rek dibagiakeun ku goreng tawes, pais dilem, jeung beuleum kaca nu dibaju ku sambal jahe nu dihonjean. Mangkaning sauna oge ngahaja nyar pare anyar. Nya bodas, nya peuleun. Leuh, kira kue tamu teh teu mantak ngalimet. Nu mengkong lawungan garetonakeun. Pak pipek kaditu kadieu cakak-cikik gawe bareng marah walungan. Atuh wanci haneut poyak oge cai teh geus orot. Lauk galedeg geus mimiti ka tembong ting dibeuh. Jeung si Kabayan turun ka walungan anu caina geus orot. Tepung silila kedebuk si Kabayan meunang tawes gede pisan, kira-kira sakampak. Barang rek diasupkeun kana korangna kokolot ngomong. Hei Kabayan, tong dikana korangkeun eta mah keur semah. Si Kabayan ngarerek ka kokolot bari tuluy ngalepas deui tawesna. Kedewuk deui si Kabayan meunang ngilu sagede dampal leungeun. Kakara oge diacungkeun geus gorowo kokolot ngomong deui. Kabayan, alungkeun kana cireng bersemah, mangkaning kasedepna pais nyilem. Heug bae beunteur jeung cingok mah asupkeun kana korang. Ngeunah ehe teu ngeunah ewan, ai nu bobolokot semah ngeunahna, bari jeung teu ngilu capek. Si Kabayan gegereunang ngajak kenah. Sabot kokolot keur bongo, si Kabayan meunang deui nilem gedenakeun. Teu bacatur, sup bae diasupkeun kana korangna. Manehna hanjat bari ngomong ka mitohana yen arek ngadurkan rek dahar heula jeung beuli betok. Sanggeus kopeta, brus nilem teh diasupkeun kana durukan. Tuduy muka timbal bekelna. Belum we eta beuleum nilem jeung timbal teh di dahar. Kakara oge beuleum nilem beak sapotong, ana gorok teh si Kabayan gogorokan ka mitohana. Abah, buru-buru ka dieu, yeuh kuring ieu dibeunteung, pejit mani pupulilitan, jeung teu teh tinjuan. Cek si Kabayan pamina diau jeung. Mitohana luaseun teh nyeungeun si Kabayan adu songkol bari mencetar beteungna. Nu area di dinya ribut ngeriung-riung si Kabayan. Kunaon? Aya naon? Ngadahar naon kana teh? Geuing, da barang amun ngadaharkeun ieu pejit teh asa murilit, teteh jual teu kana nugu. Aduh, mun kuing sieun pae, mun lauk teh aya racunan. Cuk si Kabayan adu belajar nahan kameri. Nu area di dinya nejo beuleum lauk ka sapotong. Buat nya laukna aya racunan. Meureun ditonggoh aya nu kenua ketua leteng. Cek nu ngariung-riung si Kabayan. Si Kabayan adu belajar terus ngakuban bari nungkuk beungeutna. Lak-lakana dirojok ku curugna, eueuh nu nangenan. Nah, ari borolo teh utah babalongkengan. Nya, ieu mah karacunan, geuning tuh utah pugeun. Cek kokolot. Eureun we euy, urang pindah kabeh tonggoh nu jauh ti lembur, mempeng isu keneh. Lepas ti deui we lauk anu dina cireung mah.
Untung ninggal kasih kabayan. Kumaha lamun kena kasih mati daya. Omong kokolot deui. Bari tuluy injit kata mau dituturkeun ku Numara. Barang Numara geus jauh, kuniang si kabayan budak tuluy lumpat ke tengah walungan anu caina masih kena orot. Bendungan kabeneran can dibedakeun, lauk-laukna tinggi dibut keneh. Abah, buru-buru tewakan, bisi nu sajana balik deui. Ditohana kalah oloho. Geus cager maneh teh kabayan. Hareudeut tukuna naon tita tadi ge Abah? Koho budak, nyewok nilem kursema, menang tawas gede kursema, menang kancra kasedepna. Ari keur urang bobolokot nangan ukur benteur jeung bobo. Omong si kabayan bari nirenge. Si kabayan milihan laut juga gedena terus digembol ke saruna. Geus wae Abah bisi kekadahan. Omong si kabayan tuluy ngajak balik nitohana bari ngagandung laut ke saruna. Nitohana bari Allah nuturkeun si kabayan. Mung sakitu dongeng anu tiasa kapihatur. Hapunten tina sabudaya ning kalepatan, hatur nuhun tina segala perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu